matak diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur teh kitu jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge ieu mah diremus karek maca taud asa geus nepi pada jauh keneh a'udzubillahi minasyaitonir rajim pan kitu can nepi teteh can nepi ka mana kana amal pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu alif lam lagi alif lam li jinsi artinya tuduh kana gawe buktikeun na gawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina tama wajib gaweuna kumaha carana nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh ya ka Allah nah make nyalindung ka Allah heuda nya dan nu kagungan kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah kudageun teh kada rahmat da pitulungna nah apangna nyalindung naon atuh sabab dari godaan setan yang terkutuk sahan dikutuk setan kusaha ku Allah iraha nah setan meni kataterusan kada kudu tamat atuh ulah ngabuntut bangkong ilmu mah kudu nepi ka mata holangna atuh wah nawe di malang tak itu Pak eueuh ya kudu tanggung jawab heeh aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh nu terkutuk setan kusaha dikutukna walau iraha baheula kumaha apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam kabeh sarujud ila angin malaikat nu hiji anu teu sujud saha malaikat musyarafah terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina gitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna nya dikutuk keneh kusaha walau nah aya Allah dendam blok lain jadi apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munak-munak aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik sia kafir ya saya di podaran bae sebab jihad ai saya mah jawab apa ke nya keur dieu watir kuku nu patok ai sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da kuring maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha walau nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu heuh tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh Udin dagang bonteng dibeli ku ubro bontengna teh bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah dagang tak kitu
Jadi eta umroh nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng, rujak bonteng. Lada teuing, menang meuli di Udin. Dek disalahkeun Udin, moal ada si Udin medagang. Ceuk Udin teh meureun da beri medagang na maneh nu meuli. Heeh. Aya kitu kumaha teh maksudna? Dari godaan setan yang terkutuk. Satan nu terkutuk teh? Setan. Ta eta ka setan deui. Naon atuh, Bro? Aing sakit geus lieur teh dikadek ya. Ada babari amat. Teka pikiran. Dari godaan setan yang terkutuk. Siapa? Sing banyakeun ku si ahli ingat. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Ceuk setan teh naha da aing mendagang. Tong nyalahkeun ka aing. Da hak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, cap, jahe, buntut kasiran. Dagangan kuring setan. Bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan dedehan welasan asihan. Heeh. Kuring dagang ka aka. Ceuk kuring teh bade sirik. Bade pidik. Bade ngewaan. Bade puak-paok. Dihakan tak waka. Heeh. Saha nu terkutuk teh? Nah jadi aing gini. Oh eta. Make nyalakeun setan naon teh? Ieu jadi aing euy. Kudu katerbogan meuli. Heuh, yeuy, nu mata kudu make polo ge kitu ngaji. Da boga dibeuli. Da hak urang mah nyaahan, atuh naha sirik pidik diakan paka. Eta. Nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak teh ge nya la ilaha illallah. Mulukanya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda. Hehehe. Nu nyiniran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Abang cicing di bumi asli. Udah ka komplek di mana dagang sayur.